Pasal mertelakeun waktu salat. Maka wajib di mana geus manjing waktu gawe salat atawa niat nu tangtu rek migawe salat dina jero waktu jadi dosa lamun urang henteu kitu. Ari mimitina aya waktu duhur eta lingsir mata poe anu luhur. Ari akhirna lamun kalangkang urang geus sarua sareng adegan urang. Hari seep waktu duhur maka dongkap waktu asar hingga mata poe surup. Awal maghrib eta surup mata poe hingga surup mega beureum anu sae. Seep maghrib dongkap deui waktu isya hingga surup mega beureum nu biasa. Seep isya dongkap deui waktu subuh hingga bijil mata poe anu teguh. Pasal mertelakeun waktu anu haram dipake salat. Haram salat dina jero 5 waktu lamun henteu aya sabab anu tangtu. Hiji waktu mata poe keur bijilna sahingga sakadar satumbak luhurna. 2 waktu tengah-tengah langit pisan salian Jumat hingga mengok ka kulon. Katiluna rek surup layung nu sae hingga surup pisan eta mata poe. 4 bada salat subuh kalimana bada salat asar eta sampurnana. Ari salat qodomah taya pamengan dina waktu mana najan pasosonten. Pasal mertelakeun rukun anu kudu tumaninah. Ari rukun anu kudu tumaninah eta 4 hiji ruku ulah salah. Kaduana i'tidal katilu dina sujud 4 dina diuk antarana. Pasal mertelakeun waktu anu ngabatalkeun kana salat. Ari anu ngabatalkeun kana salat 14 hiji hadas kadelepat. 2 katibanan najis mun teu terus diragragkeun tina badan serta mulus. 3 kabuka aurat mun teu ditutup. Buru-buru 4 ngucap 2 huruf atawa hiji huruf aya hartian kaya ngucap samaksud ngageunihan. Batal deui ku ngadehem anging lamun aya udur nguningakeun nu jadi rukun. Kalimana ngahajami gawe barang nu matak batal kana puasa urang. Kagenepna dahar seueur najan lali 7 tilu kali usik nuli-nuli. Kadalapan luncat sareng sabangsana kasalapan neunggel tarik jeung misilna. Kasapuluh nambah rukun anu bangsa pagawean tur ngahaja teu kapaksa. Ka-11 miheulaan ka imamna 2 rukun bangsa pagaweanana. Atawa manderikeun maneh ti imam anging uzur teu bisa nuturkeun imam. 12 niat megatkeun salatna. Ka-13 gantung pegat salatna. 14 mider-mider rek megatkeun kana salatna mana nu ditetepkeun. 14 mider-mider rek megatkeun kana salatna mana nu ditetepkeun. Pasal mertelakeun sunnah abad. Ari sunnah abad 7 sadayana. Hiji tahiyat awal 2 lungguhna. Maca sholawat ka nabi katiluna
dina jero tahiyah anu awalna. Salat kaula wargana kaopatna dina jero tahiyat nu panderina. 5 maca kunut dina saban dinten genep kunut witir saparo Ramadan. 7 maca sholawat ka Kangjeng Nabi dina kunut ka sahabat Kangjeng Nabi. 7 maca sholawat ka Kangjeng Nabi dina kunut ka sahabat Kangjeng Nabi. Pasal mertelakeun bilangan rakaat salat anu 5 waktu jeung liana. Dina sapoe sapeuting rakaatna salat fardu 17 sajumlahna sareng 30 sujud langkung 4 jeung 80 takbir langkung 4 jeung 10 salam tahiyat 853 tasbehan. Ari rukun dina 5 waktu salat 230 punjul 4. Ari zuhur asar isya bangsa 4 rukun hiji waktu 54. Margi hiji rakaatna 12 rukun anu bulak balik masing awas. Tambah genep niat takbiratul ihram lungguh akhir tahiyat sholawat salam. Tambah genep niat takbiratul ihram lungguh akhir tahiyat sholawat salam.